kasih heula bahasa anjeunna mung sakedik pisan sing atuh diajar tahajud ibu katu panjang ya nyeros itu sing atuh diajar tahajud dah eta mah ngadangkeun pidato di manana 2 jam da teu asup-asup mapalah kitab teu asup-asup sumping kali jami-jami anu tos aya asar zikir anjeunna nyariosna sabaraha kalimat sing atuh diajar tahajud da asup sanes ninggal kalimatna naon eta ajengan eta kiai aya asar hikmah zikir nah mawi tadinya anu ngabina akhlak urang teh ku asar zikir nyeueurkeun zikir maka ayat takhalli ngosongkeun diri ku istighfar astagfirullahaladzim 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 kosongkeun urang teh hoyong getol ibadah teh dihalangan eta teh kunon ku dosa akhirat dihalangan ku dosa dunia oge dihalangan ku dosa syariat mah kitu moal mungkin jalmi getol ibadah lamun seueur dosa ibu ayeuna keur getol ka masjid keur getol ka pangaosan keur getol ngaos Al-Qur'an eta teh tanda naon istighfar urang ditampi lamun urang keur kedol urang hoream ibadah tahajud hoream saum oge hoream eta tanda urang teh keur loba dosa istighfar teh ditarima jadi ngabenten mah kitu hari ieu teh abdi teh kadul-kadul teuing tah eta keur loba dosa eta teh da jalmi anu gede dihampura dosa nama dihapunten dosa nama karena ibadah teh jadi gampang sabab ibadah teh dihalangan ku dosa bersihan dosana takhalli mani da satu pantasnya diwedak lamun tara mandi mah kitu bahasana teh diwedak ada teu mandi mah ari geus mandi mah tam rek mangge acuk naon pantes rek ibak mah kanggo acuk kanggo naon kanggo jas mangga tiasa rek make mukena heug rek make cutbray heug rek kangge wah segala ge heug kangge gamis mangga etos ibak mah pancan ibak mah teu pantes diibak kanggo gamis geuning tah nu mawi ibak heula nali ibak teh tobat istighfar teh jadi istighfar teh ngahalangan kana ibadah dosa teh ngahalang kana ibadah istighfaran nu ngahalangan kana ibadah aliyah dunia nyata istighfar dosa dina halia akhirat oge sami dos halia dunia oge dosa dina halia akhirat urang hese ibadah kulantaran dosa urang dina masalah dunia ge sami anu ngahalangan urang hese dina masalah dunia kulantaran dosa urang dosa naon dosa nipu dosa ngomongkeun gorengan batur dosa mitnah batur nya pantupa tipu tukang dagang sok tupa tipu nya menang tah harita keur nipu mah duit tapi da moal beunghar-beunghar da di halangan ka beungharna ku dosana tukang dagang tukang tani tukang du dunya sadayana hayang hasil dunia sing jujur we konsepna dina naon dina urusan dunia ge sami naon tong loba dosa tong megawe dosa jujur migawe dosa leungit teh ka dunia oge dunia bakal leungit kulantaran dihalangan ku dosa akhirat teh sami dihalangan moal hasil akhiratna kulantaran dosa